Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari. Nyatu dari ijon disaruakeun jeung Ki Jalur Rampang mah jauh tanah ka langit. Si lain sorangan oge nya omeureunnan sa Ki Jalur Rampang rajana sakabeh jagon wae dia lembur bener teu. Salah saurang awewe ngora anu kabilang boga rupa harita milu nembrong caritaan. Lain ari ece mah nu jadi panasaran teh eta cenah nu ngaran Sirawing teh ngora keneh jeung Kasep deui cenah. Ece mah meuni jadi panasaran eta kuanianana. Lain teu ngeunaheun ari randanya inya eta meuni teu kaope ari aya lalaki di tempat sejen teh. Lain cenah ari cek beja mah Sirawing teh salakina Saraswati awewe geulis nu diculik ku Ki Jalur Rampang teh cenah euy. Bener kitu teh. Pugunya ari cek beja mah euy. Nu mata kabilang tarung adu jiwa ieu ayeuna mah teh nya euy. Nya urang bae pamajikan di paling nyatang tua tu meureun malmikeun. Tuh tinggalikeun tuh euy. Ki Jalur Rampang geus kadiekeun ngan tuh. Sakabeh neuteub nu aya di dinya. Dipusurkeun kalebah Jalur Rampang nu harita leumpang dihapit ku ijon salah saurang jago Jalur Rampang teh. Tanpa aya nu marentah harita nu ngalingkung ngurilingan pakalangan teh pada nyingrai mere jalan ka Jalur Rampang katingali Jalur Rampang seuri paromanana hegar sarta lengkap.